Teh istrinya di warung. Naon aya maneh? Laki kituan batur karena pita di jogedan. Naon maksudna? Henteu naon atuh Ngalelewe atau kumaha? lain ngalelewe asa geunaheun coba heg deui coba sakedeung. Sok tapikeun. Rek nurutan mah sia. Pas budak letik pisan, masak. Tuh bisa ya, gitu. Tukang kau budak letik pisan. Mun sia teh make kos budak leutik. Kelakuan teh. Ngajak pas ya. Ngajak pas ya Salaki bergembira hatena maneh mah diajak pas ya. Salaki ngelubut diajak pas ya. Kudu kumaha sih urang. Tadi teh keur napi atuh Kang. Kang. Hari-hari napi menapi we. Ada meuli guyat. Urang teh teu ngaganggu ka maneh meureunna. Lain eta geunah mah kikituan tukangeun, kitu maksudna teh naon atuh? Keur napikeun beas. Hah? Naon? Lain meunang teh nagih teh. Bola Pan janjina meureun ayeuna engko. Udah kumaha atuh aya teu mere mah. Oh kabisa nagihna nya eta. Ayo nagih mah atuh paksa udah ngaran nagih mana nagih geus boga janji poe ayeuna meureunna. Kudu dipaksa we nya batur teh eueuh teu bogaeun teh. Heupan cik maneh Kudu lagi. bogaeun mah atuh meureun teh kudu dipaksa tinggal maya. Kapan janji nagih meureun poe ayeuna atuh. janji mah dah hutang meureunna. Sareng ka salaki teh cig atuh tagih ku sorangan maneh teh. Hutang-hutang jeung akang eta mah ngobrolna sarua wae meureunan. Bisa sarua wae. Jeung bener coba nagih teh. Sakedeung maseaan maseaan. Aing Nagih teh cing bener, pan butuh urang teh. Dah najan bener oge dah ai teu bogaeun mah moal ge mayar. Biasa teh sakira mau mahi ieu teh poe ayeuna ge. Teuing aing mah lieur ah jeung maneh mah. Kurang ieu teh. Aing kudu Sugan teh guyar ge teh menang. Sugan teh menang duit teh. Teu bogaeun. Kamari ge cenah geuningan pake maneh lagi pake meuli beas Aku rumah. hayangnya. Ada teh nyaho atuh ulah ka urang Udah mah ka bisa itu atuh ka bisa. Oh, make ka bisa. Ka itu atuh. Bangun mah teh ditagih bangun mah. Ngobrol hungkul bangun mah. Teu ceureuh lieur sabodot teuing aing mah. Udah nyangu teh urang teh cukup jeung adaang jeung sang hungkul kudu jeung deun sangu meureunnan. Kudu ngabul, kudu ngarokok meureunnan. Aduh kabil. Kabisa dengan ayo nyarekan sieun. Lieur sieun mah. Dak ngasere. Gak aman ya. Ini itu. Sembarangan eta ulah ala di kebun saya. Aduh. Cek. Juragan, Nuju naon ieu? nuju ieu, Naon? Nuju naon? ngadamel sere. Ngadamel sereh naon? Nyuhungkeun, Nyungkeun mah bebeja atuh, Cek. nya nyuhungkeun atuh dua siki juragan deket pira tukang. Teu bisa. Kitu atuh da di warung teh teu aya anu kitu teh, da aya na ge di kebon juragan. Make Cek dengekeun heula nya.
sameme ulah ala kieu ece teh. Pan ieu teh kebon saya. Rek bebejah heula ece. Kapan teu aya juragan, aya abi teh perlu Ngewa ece pisan. ke tempona ge. Udah kur 2 siki atuh. Dan ajan 2 siki ge kan kebon juragan ieu teh. Daripada kitu tuh itu balatak kitu udah loba keneh gini. Ada balatak oge da dina tangkalna atuh. Kumaha hasilnya ieu teh? Hieum-hieum acan tuh tadi koren-koren acan. Pada kena ada punya saya. Namanya ku koret-koret Arek teuing. garung, arek bersih punya saya. 2 Lain siki. koret, ai menta mah moal koret. Ai ece mah pan teu menta ieu. Heuh menta atuh ayeuna juragan da Ah kur teu 2 bisa siki. menta ai geus dialak ieu mah. Dibayar bayarna ieu Sabaraha? 50.000. Astagfirullahaladzim, setong make sereh 50.000 namanya kebanget-banget teuing. Lain banget. Mata kita sok ulah begitu ceuk ka kebon. Heuh minta we minta atuh da kur 2 siki juragan, da saya teh pegawai juragan meureun mau. Ke. Da lain batur ieu teh juragan, saya teh pegawai. Ieu we atuh ceuk lah. Meh sareh gratis mah. Ngartos teu ceuk. Naon itu? Ngartos teu ceuk. Ngatos juragan mah kitu wae. Teu sopan eta. Untung tak aya sat. Ongkoh wae juragan tapi eueuh ka sopan. Naon eta? Kenalan apa? Istri juragan teh teu aya. Istri Nya teu aya. kemana gitu? Islami aya saminggu. Ieu jeung juragan urang. Parung Itu tuh yuk. parung. Anu garung sak. Ih, da lain binatang mah kudu kegarung we segala. Banget koret teh dasar si koret juragana naon model kitu. Nah sia teh sereh 2 siki oge. Abang kena aing teh goblok sia. Sia dasar sia juragan macam naon kitu sia. Cek. Ya yang duit teh. Yang duit teh. Lain naon-naon cek. Nu kejadian bieu ulah dibeca-becanya. Omat. Boga kasiun sia pamajikan mah Mereka sia. diberi duit lah. Mana duitna? Ya lumayan ya 50.000. Kurang sakieu mah sia. Awas pi kaen deui Lamun sia. hayang seueur mah nyata urang. Wah, masih kan ngebahas eta sih. Nyedom sih tadi kan yang bajakan ke pamajikan. Ya. Nah, sih tadi mah bina tuh. Aing geus ya. Enggak goblok sih. Tuan macam naon model kitu. Mah kieu euy. Mendingan ieu kieu ya aya kacangan kemang teh nya. Heran di kemang ya. Aduh. Pak. Iya. Naon? Teu nujuna naon? Lain eta sareng-sareng gigi gogodeg kana kemang. Sanes. Sae kitu. Mumun kemang teh saya coba tinggal tuh coba tuh. Nya sae warna ge Teh. ungu. Mumun. Lain. Naon? Jika jeung nu ece sarua sami teh ieu. Naon na? Ieu aya kacangan. Naon nu aya Ieu kacang? aya bibiran. Teu sopan. Naon ieu teh ngobrol teh? Cing bener atuh ngobrol teh. Nya lain teu sopan, bapak mah nanya. Maknya kemang aya kacangan aya biwiran. Ai ieu tang kan ieu teh kecang. Ieu teh kemang naon meureunan? Teuing teh nyaho ieu mah alus kemangna ungu make aya kacangan. Sarua meureun jeung di Naon ai manis sia teh? Ari si Ece kenapa ieu teh jadi marah-marah? Nya abdi mah ieu teh sami teh jeung nu Ece. Sia teh make disarwakeun jeung nu aing. Naon? Sarua jeung nu uceu, sarua jeung nu ece. Kan kemang kieu mah ning asa mirip coba tinggal. Ai mana yang senempon urang make sarua jeung nu ece. Nyata mah sak nyarios ge, naroskeun ge. Teu acan Ece. Sia teh teu sia teh. Itu urang aja teu pararuguh kitu. Ditanya bener-bener ngajak teu pararuguh sia teh. Lain teu pararuguhnya sami teu abdi mah naros. Naon ieu teh? Nya kemang eta, Naon nu kemang eta teh? kemang jeung punya Ece. Naon? Kurang aja sia sugan teh. Sugan teh jelema eceug maneh teh. Nyaho kitu mau disampeurkeun sia. Nah, atuh mah yang nyampeurkeun aing. Gua aing teh keur kok sarua ada emang sarua itu dah tuh. Tuh, ieu kacangna di luhur. Ieu naonna nya? Sarua da bauna teh euy tah. Tah, coba sarua teu. Teh sarua bauna teh tuh. Tuh sarua. Ah, dasar pasti sarua da jeung si Ece eta ge bauna teh euy. Urung sia rasakeun mun pangih deui sia moal aing mah hayang nanya da najis. Teh, Nuhun. abdi teh bade ka bumi kalaresan. Penak di dieu nya. Mun aya naon? Sanes abdi teh bade ieu teh. Naon ika kan? Margi ibu abdi teh tos memerlukeun. Nya bade nagih teh. Ada teh teh. Tante acan kena waktosna meureun. Ah, make kapan tos lami eta teh. Tos lami ge pan cek abi ge 3 sasi ena mah 2 sasi ge teu Bahasa si acan. langkung. Teu acan. Pada
tulungan pisan atuh kudah kumahanya abdi. Da Ibu abdi teh ning repot. teu gaduh mah tuh meureun kumaha abi. Udah Aya kumaha setengah tuh? heula we atuh teh. Pan ageng setengahna oge da abi teu gaduh Nya sabaraha kitu pisan. sadayana? 500. Nya 250.000. Ai teu gaduh abi kudu mayarna kunaon atuh ai Atuh da saalit 250.000 mah Nah, teh. saalit mah geuning ngan didinya ge teu gaduh. Nyebat saalit teh. Dan ajan gaduh oge meureun teh da ari hutang mah kedah dibayar. Da abdi Da ari masalah gaduh jeung teu gaduh nama da eta mah ke nu pribadi abdi da moal dibeja-beja aja abdi gaduh sakumaha ge. Da abi ge sanes teu moal sanes moal mayar. Kumaha abi atuh oge. kitu wae geuningannya ti ka pari ieu. Pada ai can gaduh mah meureun kudu kumaha abi ge lain moal mayar ngan Eta kita sok. heula. Kana acis teh sok hayang unyam-inyem teh iya saya mayar Tong mah. ngaledek atuh Kang apong kana Da lain abi can ngaledek boga. emang na kitu eta mah. Da ari geus boga mah meureun ku abi ge dibayar. Terus pasti mah. kumaha atuh ayeuna? Anya wayah. Kan abdi meureunna lain wayahna. Abdi ge wayahna ka eta kedah dibayar. Ari abi teu gaduh. Ai sok abi kudu kumaha pan can keuna kana waktuna. Iya mah. Bejakeun ka si emak. Bejakeun aku mah. Nya can gaduh. Nya ku eteh we bejakeun mah kudu boga hutang. Anya akang. Kira ku abdi. Anu Ai ka eta dia, enak anu ka mana atuh? Are ka kebon di Ka dia. kebon teh bani naon? Nyarek naon we? Wah, ditaros teh Arek kitu. pepelakan rek naon we? Ngelak naon? Arek ngored ah. Ngored naon? Ngored jukut atuh di mana-mana oge ai ngored mah. Udah ngored taneuh. Kuparan ku pacu ngoredna. Tuhun tuh. Oh, ku henteu mah ieu. Kesyeurik teh. Ari si eta teh naon? Kepala gua yang dibakok. Di mana-mana ge ngored mah ku pancong. Ngored. Dangukeun ari nyarios ting. Emang kudu kieu ye. Di Sia. Sia. Ajar unga pangjeng jelema eta pasangan kitu we jeung kitu aing mah heran. Mau dibayar ku aing hutangna oge.